Hirup teh mangrupakeun lembaran-lembaran hikmah. Seueur hikmah tina sagarupi lembar carita urang. Teu aya anu manusia nu hoyong salah, nu hoyong lepat. Tapi lepatna urang mugia ngajantenkeun diri urang sadar yen sagarupi di alam dunia teh memang urang prayogi perbaikan. Dipaparin nikmat, dipaparin nambih yuswa, eta kesempatan pikeun urang nyampurnakeun sagarupi kakurangan anu aya dina diri urang. Kasalahan tiasa diomongan deui. Mudah-mudahan salami urang masih keneh dipaparin yuswa, mudah-mudahan urang tiasa ngajantenkeun diri urang salamet dunia akhirat ku cara memperbaiki unggal lengkah-lengkah urang.